Usaha ya. Halus nih. Lumayan nih. Eta. Nah, helm dewek mana? Tadi dia. Nah, ini parah nih. Dan. Oh, kenapa mana? Iya, keluarnya rumah senda. Halus ke. Oh, halus mana ningali? Ningali. Ieu Aisyah naon? Aduh. Jip. Mana euy? Jalan-jalan deh. Di dia bah, di dia. Lah dia. Tah gitu, pan genah deket pan. Naon helm. Halus helmna euy. Halus sih mah keur kana eta euy keur numpakan kolektor make helm. Atuh alus sok rek dibeli moal. Arek dijual ke maneh? Dijual lah. Baraha? Bae gocap we. 60.000. 20 lah. Ah, 50 kita guys. Murah kita diskon ya. Gocap. Kayak gocap. Kemana ya? Ana eta teh ih, Kebeneran abah teh rek ngalektor make helm aing mah. teh helm. Tah. Pah, matur ya banyak. Siap. Tuh, nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin rezeki euy. Ada helm euy. Aing rudet. Iya, datang naon deui? Helm leungit Tah HD di boga helm. Yo, aing keren ieu teh. Hanya kene pake mere ieu. Pake kana kolektor. Nah, cing. Keheula. Keheula naon teh? Ieu mah jiga helm urang. Nu urang ieu mah. Aish, nah ti si Ujib nang meuli. Naon ih? Nu urang eta. Emangna sarua helm teh. Ieu sarua kieu tuh beulah tuh. Nu urang Balik tuh. Tayangnya udah 50.000 dia kan 50.000 deui. Apa kudu leungit lapor duit mah Nah, aing bisa kitu. Tuh kana beli deui ieu kemana gawe hayang duit mah. Atuh meureun urang Yang nembokan. Katanya ho, teu kan. Keun ya. Obo. Kalau burung si Ujib mah. Geus Ujib. Lieur, helm mang mah ada dijual ke aing.